Ibu butuh teu ku kiai? Lamun ibu butuh ku kiai, lamun ece butuh ku ajengan, mohon perhatikanlah para ajengan. Sabab kiai adalah pewaris para nabi. Perhatoskeun ibu ajengan teh taros, ajengan teh Pak Haji damang alhamdulillah. Gaduh beas henteu sarua atuh. Sabab nabi tos daya tos ngantunkeun alam dunia. Nu diwariskan ku nabi sanes dunyana sanes hartana melainkan para ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika orang Bagjasari bodoh tina ilmu agamana, ece teu apal tata cara jang salatna, ternyata ibu iwati naroskeun teh ka para ajengan. Kumaha lamun para ajengan tos teu aya, taroskeun ka budak ibu nu ayeuna keur di pasantren. Matak kudu bangga, matak ece kudu atoh, matak ibu kudu bunga lamun boga budak daek masantren. Neng, aya santri teu? Hidup santri? Nah, pokoknya mah ece kudu boga minantu teh ka santri. Ih, minantu santri mah berkah. Mitoha cerewet ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihi wa ila arwahi jamil awliya khususan Sayyidina Sultan Abdul Qadir nas'aluka Allahumma bi karamatihim wa ila arwahi masyayikhina wa muallifil kutubil lati khususan Kehjira Pandi khususan sadayana moskeun surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga ruh Nabi kita hadir di tengah-tengah orang sadayana. Mudah-mudahan ruh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah jamaah sadayana. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya marhaban ya marhaban ya nurul marhaban jadal Husaini marhaban marhaban semuanya marhaban ya marhaban ya nurul ini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu jomblo sing enggal gaduh jodoh. Aya nu jomblo mana jalmina? Mudah-mudahan anu teu gaduh artos sing garaduh duit. Nu garaduh hutang sing lalunas. Nu tarikna amin berarti eta nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap. Di belakang ternyata ada suara tanpa ada jirim.
Berarti nu nyorat teh jurig. Jadi nu ngaji di dieu mah jurig ge aya jelema geus karuhan. Ngan ari jalmi masuk di payun kieu nalemrak ka ciri dinu caraang calikna ari jurig mah dinu ta eta berarti anu di tukang nu dinu poek teh ngaranna nyumput eceuk astagfirullah. Nah teh sopan si eceuk mamanya jurig di kopea. Jurig beuki udud. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Terus rarep ya tu jurig. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mudah-mudahan hujan teuking wa kalungsur. Sakedap Gusti jamaah bade ngarongsela da mualami abdi bade 10 menit. Tong protes da wios amplop matos dirapet ieu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Neng ajib. Sekalipun tos gerimis neng masih tetap semangat duduk. Piraku orang terek eleh ku bobotoh Persibnya. Nya ari lajo Persib mah jaba kudu mayar, kudu boga tiket. Belaan huhujanan ge mampu. Kita huhujanan babaseuhan sing jadi saksi Allah ningali ka urang da urang babaseuhan kieu teh keur mendambakan merindukan sosok baginda junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu disafaatan teh iwati umat Kangjeng Nabi Muhammad nu ridho diatur ku Allah nu ridho nuturkeun kana akhlak Rasulullah jeung pasunatan ti Kangjeng Rasul. Ieu urang keur ngalaksanakeun kewajiban ti Gusti Allah thalabul ilmi, urang hoyong saeutik demi saeutik niru akhlak Kangjeng Nabi sehingga hujan ayeuna bilih mah ibu kabaseuhan. Mudah-mudahan urang dieu nu kabaseuhan sing pangpayuna menang syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam semuanya ala Toha. Angkat suaranya. Salatullah mullah ala Yasin. Iyo sadaya jamaah doa namugi ijabah sing sarering angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah. Salatullah semangat untuk membacakan sholawat Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Khusus kanggo keluarga Bapak Usep, umum kanggo jamaah putrana mugi solehkeun, rumah tangga harmoniskeun, rizkina mugi jembarkeun, milikna mugi agengkeun. Salatullah ala Toha. Tong bosan maca sholawat, semakin seueur mau sholawat semakin caket syafaat urang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak
kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Yu Allahumma sholli ala urang Bagjasari sing sararehat, sing laras-laras baragja dunia akhirat. Wadawaiha wa afi nu aludur sing disehatkan deui ya Allah ya jamaah, sifaiha wa nuril absari. Khusus kanggo keluarga besar Pak Haji Usep sing didaramangkeun sadaya keluargana ya Allah, lihi wa zobihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam 10:30 kurang 2 jam ngaco sih cuma. No di hormat pengatur waktu, penjajab acara Sugante teu aya. Terima kasih Akang sudah setiap menemani. Masya Allah, semakin semangat ya MC dina panggung daya nu geulis. Atur nuhun Akang MC, mending ngadeg-deg gitu MC. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Bu, di dia aya ajengan, di dia aya ulama, di Bagjasari aya kiai. Abdi bade bertanya ke ibu jamaah sadayana, hei mamah, ibi, emak, ibu perlu teku ajengan, ibu butuh teku kiai. Lamun ibu butuh ku kiai, lamun ece butuh ku ajengan, mohon perhatikanlah para ajengan. Sabab kiai adalah pewaris para nabi. Perhatoskeun ibu ajengan teh taros, ajengan teh Pak Haji damang alhamdulillah. Gaduh beas henteu sarua atuh. Sabab nabi tos daya tos ngantunkeun alam dunia. Nu diwariskan ku nabi sanes dunyana sanes hartana, melainkan para ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika orang Bagjasari bodoh tina ilmu agamana, ece teu apal tata cara jang salatna, ternyata ibu iwati naroskeun teh ka para ajengan. Kumaha lamun para ajengan tos teu aya, taroskeun ka budak ibu nu ayeuna keur di pasantren. Mata kudu bangga, mata ece kudu atoh, mata ibu kudu bunga lamun boga budak daek masantren. Neng, aya santri teu? Hidup santri. Nah, pokoknya mah ece kudu boga minantu teh ka santri. Minantu santri mah berkah. Mitoha cerewet ruqyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala Nabi Muhammad. Makana cenah naon jadi santri masuk buduk, jangan berbicara seperti itu. Abdi bisa calik di panggung dionang ku orang Bagjasari ieu teh ladang budug heula. Bisi teu percaya tur abdi kan cakadu pinuh urut tapak budug. Iraha eta budugna baheula tahun 85 nuju waktos di pasantren tahun 80 masantren kahuda. Pokona mah ieu teh tur teh pinuh ku budug. Pinuh ku bisul, pinuh ku borok tapokna tepikeun ka ayeuna urutna aya keneh. Ternyata geuning barokah hasil budug, hasil borok teh bisa tepung jeung urang Bagjasari. Mata hidup santri. Hidup santri. Subhanul yaum rizalul ghad. Santri itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Prajurit pembela Rasulullah. Untuk agama bangkitlah. Satukan hati. Aduh, izinkan ayah, izinkan. Terus neng, kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Tidak ajib sebelum. Nah, barudak disaeun ladang di pasantren. Nih nama ngahuleng.
maju ayo terus singkirkan dia kikislah habis mereka musuh madan ulama wahai barisan santri serbaguna di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi agama wajib demi negara makana mangang Usep sok putra nutilu teh ka pasantrenkeun bu aya murang kali urang pug naon ieu urang Bagjasari nu di pasantren aya seueur masyaallah ajib aya murang kali ibu nu ayeuna masih di SD aya jung atuh tareang sina baralik dages peuting ayeuna teh eta reling aja mah ari indungna seserian di dieu ari anakna ceurik di sakola emang budak sina ngendong di SD saya mah tidak salah nanya ke Ece teh abdi teh naros ibu aya budak ibu nu ayeuna masih di SD jawaban ibu aya susul atuh karunya makana doakan para ulama para kiai nu aya di Bagjasari sing sarehat paranjang Yusuf amin keeng lamun di Bagjasari kiai tos ngarantunkeun alam dunia matak abdi mah daripada kiai mau ti heula uyos Pak RW we heula aya Pak RW jeung RT atunya aduh rungkad RT nu dipihormat pupuh lemur papayung masyarakat sanes ieu Mang Usep geuning kakarek abdi mah ngaji teh di Paraban Jukut ya di panggung loba nu kieu emang abdi doma ieu teh da ieu ge kemang teh can karuhan anu Mang Usep ieu teh ya itu nu Mang Usep nu saya teh sanes pilih tak pilih ieu nu Mang Usep pada dicana ku abdi uyas Kang teu kedah dicana Kang variasikeun muhun kan hitung-hitung di astana we pupuh lemur papayung masyarakat karunya ieu RT tadi geus titah maot pangheulana we disebut Bapak RT, Bapak RW, manawi aya Bapak Kepala Desa aya teh aya. Jamaah sadayana hei itu Elsa mau kemana Elsa? Sama Andin mau kemana? Aduh, duduk atuh Rena, duduk. Jamaah sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, para pamudi, para pemuda, para santri, para santriah. Wabil khusus Bapak Usep selaku Sahibul Hajat. Sebetulnya Bu, malam ini saya sebetul nama acara teh kudu nama di Garut. Tapi eueuh nu ngonang. Jadi ka dieu we. Nyarek naon atuh? Ka Garut mah eueuh nu ngonang, mending keneh ka dieu ku Mang Usep dionang. Puguh ka dieu mah bakal loba dulur cuy siu kan duit ibu bahagia tuh ya di dia nu paling dia bahagia tuh ya di dia Masya Allah bahagiamu bahagiaku juga deritamu bukan deritaku tapi deritaku deritamu juga Assalamualaikum Nabi Muhammad. Atur nuhun ka Bapak Usep beserta Ibu Yuni. Ari ngahitanana atos da can ieu teh Kang. Iraha enjing. Anjeunna syukuran bade ngahitan putrana Cep Hasbi Septiana Putra. Bade dilelebah we ieu teh karena aya nami Septiana jigana ieu lahirna bulan September. Sugan itu ke mau bukan peda ayah sepan we da kamari makan tatangga abdi mah namina teh Neng Eis Febriani
da lahirna bulan Februari terus boga adik deui pas lahirna teh bulan April namina teh Esih Apriliani aya Esih ta anu bungsu mah bulan Maret lahirna teh saha mang eta nu bulan Maret ngaranna Meri cenah mudah-mudahan doakeun ibu Cep Hasbi nu enjing bade dihitan murang kali nami usia sabaraha tahun 5 tahunan anak kecil mau dihitan ditek-tek sebagian anggota tubuhna ku benda tajam pasti akan mengeluarkan darah dan mungkin akan terasa sakit. Doakan mudah-mudahan sing sehat sing salamet lancar dihitana ari Mang Usepna terus dihitana teh oh sorry ibu cenah kurang yakin asongkeun Mang Usep teu percayaan karena Mang Usep itu jarang aya di buminya mohon sok di mana Pak Usep teh sok di Sumatera jadi jarang ketemu sama si tetehna ai sugante nuju pangantenan si orang teh jarang panggih jadi asa panganten deui nya nu rek bulan madu ai Mang Usep mah bulan alaeuna teh mah perusahaan di Bagja Putra Group nu dicepeng ku Mang Usep di daerah Kalimantan doakeun Mang Usep mudah-mudahan usaha dinu tebih sing dipasihan ku Allah salamet lancar barokah rezekina amin ya robbal ngaosna teu kedah dilami-lami da dilami-lami ge tara diarapalekeun ieu di Bagjasari mah ngaosna singkat padat melekat nu penting tong hilap uih engke nyandak ilmu anu manfaat ceberkat-berkat we ah hese ngaji jeung ahli barang dahar mah kieu nuhun Mang Usepnya dipasihan kursi asa diuker di sekolah SD tapi betah dari kemana ya MC Leungit oh itu sugante innalillahi teu apal keur turunna MC Bu lanjut daramang sadayana ieu teh alhamdulillah Bapak nu dipengker araya Bapak aya ieu aya aya atau dinyelap gitu sanes ari akang teh tadi meuni tangah teu ngicep-ngicep hah oh bogo ih henteu da di mah teu bogo supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam bade ka mana itu deui oh bade nyusul si Andin rasanya tidak ada satu kalimat cicing ulah nyebut si Aldebaran eta teh kabogo abdi kamari mah hampir abdi teh pasea jeung salaki gara-gara cemburu salaki abdi hayang kasih Elsa ah dijurungkeun we ku abdi masugan we geus kawin ka salaki abdi masih Elsa teh akan berubah adatna teh tong jahat wae kuatir atuh da dulurna geus jadi korban eta si Andin gara-gara dipitnah ku si Elsa ngabunuh si Roy cicing tuh dak jurig sinetron maka pro kapan 4 tahun si Andin tadi penjara anu tepugu salahna teh gara-gara dipitnah apal abdi mah si Elsa mitnah ka si Andin teh hayang ngarebut si Nino teh ah salah ngabahas-bahas nu kitu da abdi mangan sakitu apal nage da abdi mah tara lalajo caroge abdi oso abdi sok ngiring maturan tunuh ieu teh teu kiat Bu soca teh kirang jelas Mang Usep ditinggalian teh nu paling parah mah ieu ningali si Neng kongora keneh Neng tapi jiga nini Neng teh tah ieu tong nyalahkeun ka si Neng ieu soca abdi nu kirang normal ieu biasana jelas deui titinggalian teh Mang Usep biasana mah ku luwak white kopi biasana punten Mang Usep abdi mah teu nyuhunkeun ngawartosan ieu mah
Atuh udah daripada ieu gelas kosong yang naon atuh ieu. Kakarek abdi mah umur-umuran dina panggung dibere gelas kosong sok. Rek nginum naon ieu. Luh, malum atuh da. Ieu mah di jero kandang domba. Gelas ge kosong. Aduh. Hese mukana. Jika rek jualan di Indomart. Os abdi mah Kang Usep yakin abdi asli sampai akhir abdi moal ngaleut susu ieu. Sanes teh acan dibuka, abdi inget ka salaki. Asli 100% salaki abdi teh resepun pisan kana susu ieu. Mata kardusan we. Ngan kagok hiji mah di kardusan. Alias kita mengusep da abdi mah tidak memikirkan hal-hal itu eta makan urusan Mang Usep. Abdi mah da ka dieu teh ridho, ibu ka dieu ridho henteu? Dipaksa ku Mang Usep. Ari ka dieu mah pah naik motor. Tebih caket. Tebih duduh diburuhan teh ku Mang Usep. Atuh karunya Mang Usep. Tapi ece mun teh diburuhan moal nyarek kana ka Mang Usep. Asli teu bohong bade naon ka dieu talabul bagus ece ibi ka dieu bade talabul ilmi abdi mah ka dieu teh hiji tujuan teh hoyong kenging amal ece astagfirullah. Nah itu meni molotot nyebut amplop si menit bedas amplop cai menjiga nu keheul ari ibu priyogi amplop priyogi amal. Kenapa atuh barusan bilang ke abdi hayang amplop? Da abdi maot teh ecek moal mamawa amplop. Ecek maot moal mamawa salaki. Akang maot moal mamawa pamajikan. Kebon ge ditinggalkeun, imah dikantunkeun, anak dikantunkeun, naon urek dibawa maot teu aya deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang. Lain soleh. Jatuh aja teh mikir tuh. Ari oce maot nu dibawa amal batur engke soleh maot rek mawa amal saha. Bu, kita jangan merasa sok panggagahna. Urang hirup di alam dunia tong merasa pangkaya. Yang maha gagah itu siapa? Jawab sing tarik, yang maha gagah itu siapa? Yang maha kuat itu siapa? Urang dibere gagah ku saha? Urang dibere kuat ku saha? Sekalipun di dia di Bagjasari aya jeger, aya naon? Nu tatona dina leungeunna dipasangkeun. Leungeun nu katuhu gambar cak-cak tatona. Leungeun kensa gambar toke. Dina bujalna gambar Doraemon. Dina bujurna Upin Ipin. Alah merasa gagah bahasa anjing. Ngangkat barbel besi ku sorangan 50 kilo kaduga. Siapa yang memberi kegagahan? Hanyalah Allah Subhanahu. Ketika manusia gagah, ketika manusia kuat, sudah malaikat Israel datang ngajemput nyawa. Gagah eta eueuh, kuat eta eueuh, iwati ngagoler dina jero pasa. Mohon Bu, ieu sadayana ge calon ahli kub. Barade maot moal. Sok atuh ayeuna hos ini. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, eta geus disebut deui RT. Pak RW, Pak Camat, Pak Kiai, pupus. Oh nyebut mati ka Kiai. Kalau munti tadi atuh. Saya tuh kalah ngopi sorangan. Hatur nuhun. Ada karunya nu wasihan. Terima kasih Akang. Akang teh mudah-mudahan. Wi teu kenging dibuka ieu mah. Bade dikaruseun. Geuning jiga Akang nu hoyong geuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wios ngaleut lah Ibu. Aduh Pak Usep
kamari mangaos di daerah Bogor di Ciampea seger tinggal teh dari pasihan kopi. Ieu mah cai herang ge aya laleuran deui. Sallu ala Nabi Muhammad. Keur haharewasan ngabadamikeun kopi. Bu, lanjut. Semua kita hirup di alam dunia teh eueuh nu gagah dan nu maha gagah mah siapa? Nu maha gagah siapa? La ilaha Muhammadur Rasul. Makana Mang Usep yakin ia putra anu tilu Mang Usep. Seandainya anak Mang Usep nu tilu pinuh ku ilmu agak sing kompak atuh bantuan pinuh ku ilmu agak. Kabayang lamun budak Mang Usep nu pangageungna pamegat jadi polisi, nu kadua jadi bidan awewe denge, nu katilu jang hasbi jadi kiai. Ketika Mang Usep nuju sakarat, anak nu tilu datang nu jadi polisi mawa pistol, ngumpulkeun tetanggana, saudara-saudara, iya bapak abdi Mang Usep teh keur sakarat, pang macakeun Quran, mun teu pang macakeun Quran dibedil hiji-hiji. Tarajal budak anu kadua nu istri nu jadi bidan bari mawa jarum suntikan, ningali ibu Yuni nu jadi indungna keur sakarat, budak ceurik, mama hampura nyai da can tiasa mulang tarima ka mama. Mama bade maut matong seueur emutan keun kebon maku nyai tak geuning kopi datang nu meren aki-aki. Jung aki, mudah-mudahan aki ditampi iman Islam.